Sampurasun wargi-wargi Sunda Sadayana tepang dangude sareng Kang Hamdan dina ieu channel. Sim kuring ayeuna bade neraskeun hanca carita kasarung kaliang maung. Carios ieu karangan sim kuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda Sadayana anu tacan subscribe mangga di subscribe heula tekeng hilapnya. Sanajan dongeng ngacapruk oge keun we lah hiburan. Da ieu mah sesuai sareng channel ngacapruk gitu, ngacaprak dongeng ngacaprak, jadinya wajar bae lamun ngacaprak ke, tapi mudah-mudahan sanajan ngacaprak oke tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga prung urang kawitanan. Deh harudang wadon kawas kitu nanaonan kawas budak aran dikate hudang karto hudang gawat asup jero reheng di ubaran mah cek Aki Sutiwa harita molotot bakatku ambek atuh karto jeung 5 baturna teh carangkat harudang bari pada muringis. Atuh dah nyeri abah nyeri, aduh nyeri sieun teh teu bener deui leungeun kuring sakabeh kitu anu dirasa ku kuring ayeuna nyeri abah nyeri tulungan heueuh gawat asup sia kehen lain kalakat ting korentel kawas kitu atawa hayang ditambahan deui ku dewek. Cek Aki Sutiwa bari nulak cangkeng lempang sukuna diangkat nyingsieunan kawas heueuh arek najong karto jeung 5 baturna. Ulah kitu abah, ulah kitu nyeri hampura abah, ulah cek karto bari ngoneal hudang dituturkeun ku 5 baturna. Akhirna mah nuturkeun Aki Sutiwa nunggeus lempang teh heula bari pinuh koku ka ambek salianti ambek kamaranehna anu geus lolongseran kawas budak. Aki Sutiwa oge kacida ambekna barang nyaho genep anak buahna eleh jajaten kacida gampangna ku Mang Omon. Barang nepi ka jero teh Aki Sutiwa langsung nyokot ramuan obat anu geus matuh nyiapkeun keur sagala rupa penyakit anu dirasakeun ku manehna jeung kawas penyakit ngadadak anu dirasa ku genep muridna harita. Sahiji-sahiji dimimitian ku Aki Sutiwa diurutan dibener-benerkeun deui tulangna anu potong teh atuh ting corowok karto jeung genep baturna teh. Aduh nyeri abah nyeri, aduh ampun nyeri, ampun ceceng goblok wadon cocorowokan kawas kitu hayang balas embung atau hayang ditambah deui ku dewek goblok. Cek Aki Sutiwa kacida ambekna kulantaran karto jeung genep baturna henteu cicing gogorentelan bae keur diurut teh. Atuh dan nyeri abah nyeri, cicing wajar sakieu mah oge geus bener mah moal nyeri ieu cicing derak harita leungeun karto jeung genep baturna teh sanggeus diurut kadenge tulang-tulangna ting derak dibener-benerkeun ku Aki Sutiwa sanggeus rengse sakabehna ku Aki Sutiwa dibalur ku ramuan khusus terus dibungkus ku lamak. Geus kitu mah Aki Sutiwa teh nitah genep muridna nyaranda dina tempat masing-masing anu biasa kumaranehna dipake istirahat. Ayeuna sok caritakeun sakabehna aya naon sabenerna di lembur Cideung teh, nah aran dikate menang masalah di lembur Cideung atau di lembur si Omon, coba caritakeun jeung di kumaha kaayaan si Dirman geuningan si Dirman can aya nepungan aing ka dieu kira terangkeun sakabehna karto.
Cek Aki Sutiwa bari mencrong kacida sekutna matana teh kawas rek nembus jajantung maranehna. Mangga Abah keheula kekeheng hidung heula. Aduh ting saraut sing aduh ting nyaraut kieu Abah nyeri. Kuat atuh sing minum kuat minum man hayu we ting hargung bae goblok teh. Cek Aki Sutiwa kalaka beuki ambek bae nempo kaayaan Karto jeung 5 baturna masih kene ting hargung padahal mah geus anggeus diurut ku manehna. Geus kitu mah Karto jeung 5 baturna teh ngalegong nginum dina batok masing-masing 3 batok ditaguk kacida hanaangna. Sanggeus rengsing nginum Karto mulai ngabuka carita anana nerangkeun ditek-tek ti awal nepi ka akhir sagala rupana eueuh anu kaliwat. Atuh Aki Sutiwa teh matana beuki molotot bae kawas beureum ka tempona matana ku lantaran kacida ambekna. Edan bener-bener edan lamun kieu mah boga pangawasa ti mananya eta si Omon. Tapi kunaon si Dirman can aya nepungan ka aing nah Arandika geus nyaho pangna si Dirman can datang ka dieu ngabejaan masalah ieu. Kawas nama berat ieu masalah nu diharapan ku si Dirman lain bantrak-bantrakeun. Lamun kitu mah si Omon teh cek Aki Sutiwa nanya deui bari mencrong teu leupas tutupanna teh ka genep muridna. Duka kuring sadayana oge terang Abah ngan kuring oge apal boga masalah teh ti anak buahna nyaeta si Juned sapara kanca anu geus carilaka oge ku si Omon ngan untung nama si Juned jeung 2 baturna teh teu kawas kuring genepan anu dipotong-potong ke leungeunna anu dipotong-potong ke leungeun kuring ku manehna ari si Juned jeung 5 baturna mah henteu Abah. Cek Juned nyarita deui nembalan kana pananya Aki Sutiwa. Atuh harita teh Aki Sutiwa eleng ngahuleng matana peureum kawas keur nyawang ka jauhna. Teu lila oge matana muka deui bari renghalap ranjug kawas pinuh ka nyeri. Edan kunaon aing teu bisa neuleman kayaan si Omon aya nutupan kekuatan kacida kuatna sahanya anu geus wani campelak ka si Dirman salianti si Omon sabab aing kacida yakina di satu kangen si Omon aya nu ngadeki nganting saha kekuatan mun kuat kacida. Cek Aki Sutiwa bari gogodeg sirahna. Atuh harita teh genep muridna eueuh nu nyarita kulantaran maranehna mah teu nyarahona naon. Aduh lamun kieu carana aing kudu mujas medi kudu ngembat kekuatan anu geus lila disimpen lain bantrak-bantrakeun ieu mah lawan si Dirman Karto. Aduh mata clear kunaon cenah si Dirman gagabah pewanianan ngaganggu si Omon. Cek Aki Sutiwa ngomong kitu deui bari nangtung julang jeleng lelumpangan muteran eta rohangan. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Aki Sutiwa sapara kanca anu keur pinuh ku kabingung jeung deui kaambek keur Aki Sutiwa mah sanggeus meunang kabar anu matak
ruas jeung pinuh ku kabingung kulantaran kamampuana harita teu mampu nembus kakuatan Bang Omon anu kagambarkeun ku manehna aya anu ngadeking. Ayeuna urang malikan deui kana carita anu tos lami teu di guar nyaeta kaayaan di negeri Surya Kencana. Dina waktu harita Raja Maespati keur diuk dina singgasanana anu ditaretes emas berlian, manehna teh keur ngahulang sorangan kulantaran poe harita geus beres babala gempagan jeung sakabeh ponggawa kapercayaanana. Si Omon kawas namah kernyang harapan bahaya gede. Ulah moal ngantep pun namun kieu mah bahaya keur Andika Omon. Sanajan Andika mampu ngelehkeun jalma-jalma nu geus wani datang nyeun masalah jeung anjeun, tapi kaharupna masalah gede bakal datang. Omon lamun kieu mah aing kudu nugaskeun Aki Kuncen supaya nalingakeun setiap detikna si Omon. Bahaya keur Andika Omon. Andika geus nyieun masalah atau boga masalah jeung jalma lain sambarangan, jaba geuningan lawan teh kawas nama sarua kawas aing boga dekingan kekuatan hebat ti bangsa lembut oge. Si Dirman, bener si Dirman geuningan calon bangsa Bagong. Lamun kieu mah aing bakal boga lawan kacida tangguhna Raja Bagong. Aduh. Harita Raja Maespati teh terus-terusan sirahna gigideg bakat ku hemeng. Geus kitu mah langsung ngagupayan salah saji ponggawa. Talila oge ponggawa nyamperkeun langsung cedok nyembah ungkad-ungkadan diharupeunana. Sampurasun kaulanan Gusti, mangga simkuring ayeuna tos sumping kapayunan salira aya picarioseun atanapi pidamel naon kanggo sim abdi Gusti. Mangga carioskeun ka diri abdi supados sim abdi tiasa enggal ngalaksanakeun tugas anu bade dipasikeun ku Gusti ka sim kuring. Ceuk eta ponggawa bari tungkul teu wani neuteub Raja Maespati anu matak serab tutupanana keur manehna mah. Bener ponggawa kaula teh ayeuna teh rek nugaskeun ka Andika geura teang si Aki Kuncen supaya datang ke hareupeun kaula, kulantaran kaula rek nugaskeun pagawean dina waktu ayeuna keneh. Cig geura indit ulah dililakeun deui, ayeuna oge kudu indit langsung ajak Aki Kuncen ka dieu. Ceuk Raja Maespati harita togmol teu di tunda-tunda deui langsung nyaritakeun parmaksudanana ka eta ponggawa. Unjuk sumangga Gusti, mangga kusim abdi bade dijalankeun, mangga Gusti mangga. Ceuk eta ponggawa bari acong-acongan nyembah deui. Teu lila oge geus kitu mah saenggeus dititah indit ku Raja Maespati, ponggawa teh langsung undur ti hareupeunana. Omon ulah kajogjonan teuing Omon kudu hati-hati Andika Omon, sabab lamun Andika cileureun sagala pagawean Andika ayeuna bakal kanyahoan ku jalma-jalma anu dengki
gerentesna bari gogodeg. Telila ti harita Raja Maespati ten nangtung tuluy lelempangan muteran legana eta karaton bari mikir naon anu bakal dilakukan kumanehna ngalibatan leungeun si Aki Kuncen anu bakal ditugaskeun ku dirina nalingakeun kasalamatan Mang Omon. Telila oge kulantaran matana nempo ka luar gerbang kaciri rentang-rentang ponggawat teh geus balik deui bareng jeung Aki Kuncen. Gawat tiuk Raja Maespati teh bari mencerong keluar sababaraha menit akhir nama si Aki jeung ponggawat teh geus nepi ka hareupeunana tuluy nyembah meuni kacida lekohna. Sampurasun Gusti tampi sembah pangabaktos simkuring. Ayeuna mangga carioskeun aya naon ngangkir simkuring ngadadak teh naha aya kasalahan anu parantos dilakukeun ku simkuring Gusti. Upami mohon aya teh hapunten ya Gusti, hapunten simkuring mah seueur pisan memang kalepatan tapi mugi Gusti kersa ngahapunten sadaya kalepatan anu parantos dilakukeun ku simkuring. Cek Aki Kuncen ngalengis kitu kawas anu sieun pisan kulantaran memang diangkir sacara ngadadak bari jeung ponggawat teh nyaritakeun ulah diengke-engke deui kudu langsung datang ka hareupeun Raja Maespati dina waktu harita keneh. Atuh harita Raja Maespati teh langsung nyakakak seuri. Aki ulah rowas anjeun mah teu boga kasalahan naon ka kuring, justru kuring teh arek mere pagawean anu teu gampang berat tapi kaula yakin Aki bakal sanggup dina ngalaksanakeunana. Geus ayeuna mah diuk sing tenang sok diuk heula ulah rowas Aki mah teu boga kasalahan teu justru kaula teh bakal nugaskeun Aki keur ngajaga si Omon. Cek Raja Maespati atuh Aki Kuncen teh curing hak. Kumaha Gusti kumaha pangdangu teh Aki kedah nalingakeun Jang Omon kunaon kitu Jang Omon teh Gusti sanes tacan baktosna diangkir kedah janten pangeus ieu negeri kumargi kan tacan dugikeun kana titis tulisna perjanjian Gusti piraku kedah dicandak ku simkuring kadieu sareng nabi sanes anu sok nyandak sadaya jalmi-jalmi anu tos waktosna dicandak teh para punggawa sanes Aki kunaon geuningan ayeuna kedah Aki anu nyumpingan jang Omon Gusti. Hapunten Gusti simkuring mah tacan ngartos. Cek si Aki Kuncen cerita kitu tutupan teh kaciri kawas kacida reuasna. Aki ulah reuwas kuring oge lain masalah kitu dalam kudu waktuna neang mah kuring mah moal atawa kaula wa moal nitah Aki lain pakna Aki mah kaula mah nangkir Aki teh keur nalingakeun kaayaan si Omon kulantaran si Omon ayeuna teh aya dina kaayaan ancaman anu kacida beratna kitu Aki. Cek Raja Maespati langsung ngajelaskeun sagala rupana. Kumaha Gusti Jang Omon aya dina ancaman naon Gusti? Aduh karunya teuing cobi terangkeun ka simkuring supados simkuring ngartos Gusti enggal saurkeun ka simkuring. Cek Aki Kuncen
bari nutup sakedeung tapi teu lila langsung tungkul deui. Wakosna kabujeng CF-nya wargi hanjaka teuing. Kumahanya carios salajengna anu bakal disanghareupan ku Aki Kuncen sanggeus ditugaskeun kudu nalingakeun Mang Omon. Cag duki ka dieu heula insyaallah kapayuna urang teraskeun deui sapunyere pegat cimpai paturai patepang deui mangga permios.